Anda nini anu hutuna tinggal tilu anu pernah katemak zaman Belanda ada diberi duit tuakang 50.000 tapi rana ngajung rana oh cek mah ngorak kene dia mah anu kolot aya rana tuh si mah itu tuh nu kerudung koneng mah kolot eta nah sok dia eta teh mah kade mah eta menang hadiah duaan dari 50.000 na ya dua lagi si Maeta tuh juga tetan alalip eta tuh dan ucam pernik tetan kolonnya kolot segede menel saya di Surabaya we di Surayun loba gaya sabut kesalahan marhaban ya marhaban ya nurul aini Husaini marhaban marhaban sadaya marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban ya Husaini marhaban marhaban aqala al-badru alaina min zani tahun jadi lana tahu ya 10 tahun. What is your name? Siapa namanya? Esi, Mak Mariati. Kita atasnya ada ya. Barengan 20 tahun kan. Oh ini. Di sini. Ya atos bermeser B. Ya. Ya bermelicang. Angkir. Ini lu gitu ini. Ini mah kemana wae ngomong teh. Di China ya, aya cai khatam Quran. Jadi santri 1000 di akang SD SMP sareng kuliah. Tilu pinten teh tamat maca Quran. Nah ieu teh China berhasiat bisa anu hese maotnya. Dimungkeun ku ieu. Eta teh 2 menit teh langsung ngalang ngerak. Taracun meureun. Kami aya mah emok bang geriling aurkeun ayeuna bumi nya. Eta teh mah emok datang ka setru maot. Iya. Aya kalender pesantren di alamat. Nah, aya foto-foto santri, aya bis aya foto akang. Angke lamun aya kasurupan, ku foto ieu we kitukeun. Karena teh si jurig teh ngomong anjir dunungan. Jurig sesama jurig jangan saling mendahului. Da ieu mah disebutna Ustaz Jujur. Nah diberi duit jangan hina deh. Ustaz juri. Muhammadun Abdullah Syaibatun Hasimun manapun kusayma ilabi wa murah. Eta dina bugia dulu taslim saja menghafal silsilah Nabi. Urang terbingung maca eta bakal bahagia. Santri make bahartoye baharaja saya terkenal mengenahkeun membaca Quran. Jadi Nabi Muhammad teh lahirna di kota Bandung. Naon di Bandung? Iya, orang Bandung mah. Iya. Muhammadna di Mekah, lain di Bandung. Sanu ngaleja anak-anak atunya. Di makam geunana di Galina. Di mana? Galina. Rama nate Raden Ahud astagfirullahaladzim Raden Rama. Rama Rama di bapana
Lupa tuh. Duka. Urang bapak urang sana mina. Lupa tuh. Ramana teh Raden Ibuna. Jamin. Lahir nate poe. No. Dia ada mau, ya salah itu mah. Lahir nate 12 Tahun. Lah, 12 tahun itu. Kalau teuing kana teh lo beuteuh. 12 12 Agustus. Jika namanya rebutan di tenet ieu mah cek. Tenang naon aja salah diajar namanya. Terus urang teh kudu loba ngamalkeun doa supaya maot husnul. Allahumma barik. Gara-gara. Jangan mah. Jarang mah. Eta mah doa dahar. Bae jangan maot tarulah cuma potong teh bangarateun. Urang nuludan teh kagegeloan ku Kangjeng Nabi. Cinta ka Kangjeng Nabi. Nikah deui moal. Wah. Dia Nabi. Nikah deui moal. Nikah. Nikah deui. Nikah deui cenah. Cing maye. Daek teh dicadung muka mubay. Enggak. Nah, rek. Ada orang yang nyambung. Sana yang keempat. Yang diberi 20 gembung. Kerain keracunan dia. Menangis karena menangis karena nyeri. Lama. Jadi huntu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau tidur teringat teringat Ustaz dikubur. Jadi lamun ngayana kabayang-bayang teh inget Ustaz dikubur saja. Ngadoakeun teh sia dikubur we. Ya ditambahan deui ku akang. Anu nya 50.000-an deui ya. Tahunya ya cece ya. Tahunya ya cece. Baru beli beas ya. Wah, kena habisin salam itu ya. Ayo. Loba jarak kali ka mama Ibu Yut Tohir. Teangan gua jadi dia. Kata akan ngimpi dia tersarek. Kayak wali tadi dia teh namina Ibu Yut Tohir. Jarak ka Syekhu. Sekuro. Jarak ka Sekuro. Oh, kan deket jarak ka ibu papa. Jarak ka ibu papa. Ulah jalan jauh-jauh karena bus-bus ke ongkosan. Bus ya kan udah. Yuk dari itu tos. Haruin dari cinggi dewe ya. Tepuk tangan atuh.